Gajih datang, hutang ngantosan, sakumaha gajihna 10, hutangnya 11. Aduh. Tanggal hiji gaji asup, hete langsung bungah, ninggali saldo sakeda panas sejadi juragan can sampet ngopi, tagihan geus ngabring sakabeh nang ngucap bayar kuring heula tong bingung, listrik kudu bayar, kontrakan kudu lunas, cicilan motor ngagorowok kuring oge kudu dibayar, pulsa geus beak, bensin geus menta eusian, gaji anyar datang geus reindi deui ti leungeun. Gaji 10, hutang 11, kumaha ieu hirup mata lieur teu puguh. Gaji 10, hutang 11, gaji datang hutang langsung ngabodas. Gaji 10, hutang 11, can make gaya saldo geus tuntas. Gaji 10, hutang 11, hayang meuli baju duitna geus beak. Gaji 10, hutang 11, hirup mah seuri we bisi tambah lieur. Hey, Sunda Hip Hop Project. Babaturan ngajak makan di tempat nu mahal, kuring ngajawab hayu bari hate keur kesel, pas datang tagihan kuring pura-pura batu, dompet kuring tinggal di motornya, punten heula. Hayang meuli sapatu duitna teu nyampe, hayang ganti HP saldo ngajawab ulah ngimpi, marketplace unggal penting ngajak check out, jempol hayang meuli otak ngomong stop, diskon 50 gratis ongkir deui, kuring ngomong murah padahal duit teu aya deui, barang datang bingung kudu mayarna, akhir bulan datang kuring jadi ahli ngindarkeun tagihan. Gaji asup hutang kaluar, bayar listrik bayar pasar, bayar motor bayar kontrakan, bayar internet bayar langganan, bensin bea dahareun bea, pulsa bea dompet oge rek ngagolak, kahayang loba duit teh nyukupan, nonggal bulan jadi latihan kasabaran. Gaji 10, hutang 11, kumaha carana hayang jadi beunghar, nabung niatna unggal bulan, can nepi tanggal 2 tabungan geus jadi kenangan. Gaji 10, hutang 11, gaji datang hutang langsung ngabodas. Gaji 10, hutang 11, can make gaya saldo geus tuntas. Gaji 10, hutang 11, hayang meuli baju duitna geus beak. Gaji 10, hutang 11, hirup mah seuri we bisi tambah lieur. Mamah neleponna geus gajian acan, kuring ngajawab geus mah tapi nganumpang datang, mana rek dikirim saeutik ka imah, kuring cicing heula singal ujug-ujug leungit. Pacar nanya iraha urang jalan, kuring ngajawab engke lamun ekonomi geus aman, anjeunna ngomong kumaha lamun ka mah, kuring ngajawab ka alun-alun oge geus spesial, teu kudu gengsi teu kudu gaya, lamun dompet tipis ulah maksa loba kahayang, nu penting dahar nu penting sehat, sanajan tanggal kolot urang kudu kuat, hirup lain ngeunaan saha pangbeungharna, kadang nu penting mah bisa seuri babarengan.
di sana.